sadayana. Kante. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Medal di Buana Panca Tengah. Utak Galuh anu dipimpin ku kasepuhan Abah Utis saparakanca sadayana di tempatan di Cikabuyutan. Kararesan ya teh. Bah. Iya ya Bah, ya badana ros kararesan. Maksudna orang ziarah ka Cikabuyutan teh lain odok munjungnya pakukuran. Berarti ieu mah mentas sapahat tina keilmuan juga. Keilmuan katerangna lainnya. Jadi ari sok aya nu di peninggalan keris tumbak naon jeung Batu Ali tah ari Abah mah Raja Batu teh Batu Ali teh nya etana aya filosofina meureun basa lokana. Naon ari Batu Ali teh bah sing terang. Batu Ali teh ibaratna kieu nya. Ayeuna batu hideung. Da urang teh kedah hideung. Oh, kedah hideung. Tah dengikeun barudak. Kedah hideung. Indung Bapak. Disebutna teh batu bulung. Oh, batu bulung. Jadi ulun kumaula urang ka indung Bapak teh kedah seres. Oh, batu bulung teh ulun kumaula tah. Darengikeun ku hari teh. Sugan teh batu bulung teh penting gedung. Lainnya tah ieu bacan. Bacan. Cing tiasa macaan diri. Hade wae teh Abah siloka bacan teh sing bisa macaan diri. macaan diri teh kitu. Terus ane kalimah nu aya teh arango ulah diaran teh bae. Oh, suka teh kalimah nu aya sing diarango. Ai manawi teh jang jual mah. Aneh sana. Ayeuna ieu virus. Tapi pikiran teh kedah lurus. Ulah sampai ka urang ka mana. Terus barudak virus naon aya virus tadi Berarti sadayana ge bacaeun kitu Bang. Bacaeun sadayana ge kitu. Anu beureum ka urang. Nya ulah tarik teuing we. Oh, ulah amarah gitu. Amarah eta teh. Kedah. Oh, berarti pas atuh ieu teh napak tilas ka Cikabuyutan teh kauyut benernya. Kauyut pan urang. Bubuyut nu baheula ieu mah. Aya Raden Sanggadipati Kertamanah, berarti manah di jadi manah teh kedah reres. Supaya sarekeut, supaya marati tah ieu. Tah kitu pokoknya barudak ora ieu ka Bautisnya. Upami aya anu taroskeunna mah engke we da ayeuna mah tah acan ada mata acan ieu nya. Kemon atuh hayu. Ayo. Sadayana ka dari ah. Oke. Mangi duit 50. Hop. Dadah. Teh hayu.